Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadeui teh. Hayu Ujug-ujug gajilinit itu sabaraha urang teh hiji 2 3 4 rek milu moal. Oh. Oh, di herang eta mah di. Oh, gitu. Ayo Mang bade Mang. Ayo siap. Ke arah kidul lima ya rencanana bade ka Sirah Ciplang. Ka mata air kabuyutan ya kayak ruteuna lah di spill kok abdi sekedikan ini mah ya. Ya tos heula. Rute minggu ini mah 1 Juni 2025 ke arah kidul, biasanya ke arah wetan sama kulon Galer. Nah sekarang mah ke arah kidul, rencananya mau ke Sirah Ciplang. Nah iya peserta baru ya, peserta baru asa pangjag-jagna hiji 2 3 4 5 genep 7 8 salapan 10 11 12 13 14 15 genep belas katut jeung abdi tah kamarima minggu kamarima 2 3 tah ka dieu beloknya pemirsa ka dua deui nya arahna ka dieu ya ka Kebon Kaler, perumahan Tagog, relokasi tol ti Sumdawu kayak kurang tinggal di suasana di sana ya. Mana nyara rumput di mana nu digawe? Hei, nyara rumput di mana itu? Sok rekat Sirah Ciplang. Gayaannya urang. Oh. TK IT SD IT Bintang Gemilang tah. Ibu kepala abdi punten ngiring ngalangkung. Tah iya Tagog gitu. Di lembur Tagog kayak sekedap beli ka Kebon Kaler enggak di ditu. Ayeuna mereka 3 mereka perumahan Kebon Kaler ya. Nah, tanyakan pertama ya. Bade lobet ka Kebon Kaler. Tanyakan pertama bade lobet ka Kebon Kaler. Perumahan relokasi tol Cisumdawu warga Tagog. Pertama. Desa Cibereueuh ya, kayak orang tinggal di suasana di lebet nanya. Entong tangga. Kepuh mah leuwih ti kieu, kepuh mah. Kepuh. Percobaan kepuh leuwih ti kieu. Jabang geus capek. Jawaban nanyak leuwih ti kieu kumaha geura teh. Karunya nya. Tah geus mimiti aya leuwih ti kieu, jabang geus capek. Tadi kurang ningali suasana di kampung lain. Iya teh Ibu Haji Bu Oyom teh nu iya gitu. Tah iya. Iya. Tah iya pemirsa ya kampung Kebon Kaler. Kebon Kaler kapungkur mah kebon nih namantos janten
perumahan bilih acan kantos ningali kebon kaler, suasana kebon kaler, perumahan kebon kaler di dusun Tagog. Kabeh ge anyaran ka dieu mah. Tapi seorang makannya Geus heubeul ieu mah samemehna geus aya di dieu. aya ieu mah ya. Heeh. Rek nyirian. Isi gitu. Tuh. Inilah kebon kaler. Dusun Tagog, Desa Cibereuyeuk. Ya lagu orang mesin ku lagu. Kantos kadi satacana ke kebon. Oh. Mohon. Setahun setengah kepengker. Oh, setengah nama mangga we lah. Canak. Abot ku abdi lah. Alah. Tah kieu ye tah. Bade ka pasantren nih. Nah, inilah suasana lembur kebon kaler di Tagog. Di acan kantos ka dieu atanapi tos lami teu ngalangkung ka dieu ye. Kemana Pak Agus? Nah, kadi orang selepet. Kita akan memasuki persawahan. Seselepet ke sini. Kadewe bejaan leueur batur. Ya, bejaan leueur batur. Dek pernah ulin ka dieu acan, Dek? Pernah. Pernaon? Kita kabupaten juga. Oh. Bu, hiringa kangkung. Duh. Gunung Tampomas Heula tungguan heula batur. Ka dieu ieu. Tah ka dieu ieu. Tah ka dieu ieu. Tah rutenya ka dieu, nanti kita keluarnya di jembatan Cidempet di Batu Gajah. Kesini kita mapai dulu galengan sampah. Cuman harus hati-hati leueur. Leueur Kade. Nah, ke sini ya. Kita videonya dari sini. Kelihatan tidak? Kita mapai galengan ini. Enak lah pokoknya mah. Jalan-jalannya mapai-mapai galengan terus nanti ke Solokan mah enak lah. Kade bejaan ki leueur. Terus kayak mapai eta, Dek, mapai Galang. Solokan eta tah tuh di saung eta, heeh, saung eta. Pada panen Ini ka tempo pisan urang lembur teh. Leumpang ka sawah. Cing atuh ka
mall lempang teh ke sawah we. Mall jeung panen teh. Tim survei yo. balik sakene ngomong lah. Naon atuh diribut we teh. Beda sepatuna. Kapan ku urang di bejaan tong make sepatu cek urang. Gua pancet kan anu sepatuna bodas. Keras dibuat. Oh. Ibu sih gak artis kan. Oh. Artis segala ka dia aduh. Ngan ieu wungkul da. Jeung balikna we engke ka dieu deui pan balikna. Serada garing lah engke. Garing ke mah burang mah. Burang mah garing. Dia suku urang jadi ke sebelah. Buat ka desain ledgeun gitu euy. Aduh, tah ieu. Pak, ari ieu sawah naon namina? Sawah naon ieu? Sawah Cidempet. Oh. Aduh, sawah Cidempet. Kang, ayo. Sawah Cidempet cenah ieu teh.